Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha damang sadayana, mugia aya dina kawilujengan. Amin ya robbal alamin. Tapang deui dina video anu panganyarna dina raraga neangan elmu. Ayeuna urang baris diajar bahasa Sunda ngeunaan maca sajak. Nu teu acan subscribe mangga subscribe heula, hatur nuhun. Naon ari sajak teh? Sajak nyaeta karya sastra nu mangrupa ebrehan sikep, jiwa jeung ekspresi pangarang. Wangun sajak kaasup wangun ugeran, tapi ebrehan pikiran jeung rarasaan tina hasil refleksi pengarang anu ngagunakeun basa anu munel tur pepel. Sajak salah sahiji wanda puisi wangun ugeran nu teu kauger patokan-patokanana. Buka buku kaca kaopat, buku pangrumat basa Sunda. Pek ku hideep regepkeun sing regep. Di kebon binatang, kungsi abdi ka kebon binatang. Loba sato ciptaan Allah, ningal anu ieu beda rupa, ningal anu itu lain rupa. Sasatoan anu dicipta ku Gusti jadi tanda kakawasanana. Gusti nuhun teuing ieu di dunya, tos dipaparin rupa-rupa sato anu loba mangpaatna pikeun manusa. Muga diri oge bisa syukuran, maparin ku doa jeung kaimanan. Kenging Beri Putra Mandala. Pancen pek ku hideep jawab pananya dihandap. Anu kahiji, naon judul sajak anu diregepkeun tadi? Anu kadua, nyaritakeun di mana eta nu nulis sajak. Anu katilu, naon anu rupa-rupa teh? Kaopat, kusaha sasatoan diciptakeunna teh? Anu kalima, kumaha carana nyukuran anu geus dipasihkeun ku Gusti Allah teh? Anu kagenep, kenging saha eta sajak teh? Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.